أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبآل بدر مبتكدي منهم سار ومنهم درجوا بدمين مكان هذا جزائي إذ نصرت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mun urang ningali sejarah santri kuari geus kacongoknakeun. Geus luar biasa merosotna santri. Malah geus disudutkeun ku kaum moderat mah. Ku mahasiswa, ku bangsa dokter Andes, tapi aya we teh kiai salapkeun hayang jadi dokter Andes tolol teh budak. Padahal ieu urang teh geus disudutkeun ieu. Lamun urang ningali sejarah mah luar biasa padahal mah. Kanjeng Nabi diutus masa fatrah di pasihan wahyu ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, bentukna mukjizat Al-Qur'anul Karim. Bisa diotakkan ku manusia biasa Al-Qur'an, ditafsiran lah ku hadis Kanjeng Nabi. Mantat al-ahaditsun nabawiyah, ia adalah merupakan tafsir Al-Qur'an. Kemudian keluar di dinya diteangan ku para muhaddis, ternyata nugul misahkeun antara nu sahih jeung nu ghairu sahih ialah dua, satu Imam Bukhari, kedua Imam Muslim. Ayalah julukan sahih Bukhari, sahih Muslim. Didinya di zaman Imam Syafi'i anjeunna ningalian Al-Qur'an, ningalian hadis asana moal kahartieun sada ieu ku urang Cisoka. Kos kieu mah ieu dijeulah kitab kitab Al-Buaiti, kitab Imla. Kapanggieun ku Imam Mazani, Imam Mazani hese amat teh kitab. Diikhtisor deui ku Imam Mazani jadilah Mukhtasar Mazani. Mukhtasar Mazani didinya kapanggih ku Imam Harmain. Ku Imam Harmain disarahan jadilah Nihayatul Matlab. Didinya kapanggih ku Imam Ghazali, cek Imam Ghazali kita mantep amat kan panjang deui cenah ieu. Ya, dipendekeun ku Imam Ghazali jadilah kitab Basit. Teu lila ku Imam Ghazali keneh diikhtisor deui jadilah kitab Wasit. Ku Imam Ghazali keneh dengan waktu anu singkat jadilah kitab Wajiz jeung Khulasah. Tina Wajiz kapanggih ku Imam Rafi'i ieu kitab atuh ilmu pendek teuing cenah disarahan lah jadi dua sarahna, hiji sarah kabir Aziz ngaranna, dua sarah sogir Muharrar ngaranna. Tina kitab Al-Muharrar kapanggih tidinya ku Imam Nawawi. Nah, ku Imam Nawawi wae dek disarahan jadilah Minhajut Talibin. Tina Minhajut Talibin kapanggih ku Imam Khatib Syirbini jadi Mughil Muhtaj. Kapanggih ku Imam Ibnu Hajar jadi Tuhfatul Muhtaj. Kapanggih ku Imam Romli jadi Nihayatul Muhtaj. Kapanggih ku Imam Zakaria Al-Ansor jadi Nihayatul Tulab, diperkecil jadi Fathul Wahhab. Kapanggih ku Imam Zainuddin Malebari. Nah iya mantep ceknya ieu. Diintikhob jadilah Fathul Mu'in. Kapanggih ku Imam Abu Bakar Sato jadilah I'anatul Talibin. Dina Abu Bakar Sato ngabogaan murid Imam Zaini Dahlan, Imam Zaini Dahlan ngabogaan murid Syekh Saleh Semarang,
tuh Bangkalan Syekh Khalil Madura kabrah dina termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani turunlah Fathul Muin jeung anahna ka Indonesia jeleg di ditu aya Cilimus Imam Sobari di dieu Banjar Imam Ilyas Kiai Ilyas anu Imam Sobari teh ngajina khusus di Kiai Khalil Bangkalan teu kebelnya nama ngaji teh ngan 20 tahun sebenarnya mah ngaji teh yang gegeran jadi kiai aja 20 tahun sok didongengkeun takut kikik ge nya nama teu ngaji ngan ngon embe bae ngangon embe bae cenah mah di ditu teh jah barang datang ke Kiai Khalil enggak usah ngaji udah ngangon kambing aja sakeuna teh lalagaan ai kiai mah lalagaan kunya napa jebeb beneran tuh ngangon embe terus Nis menang 20 tahun dijemput ku bapak nangis disiapkan pondok pesantren di Cilimus dijemput dikawinkan disiapkan pondok pesantren cerik kata Mama Sobari kunaon mantap cerik sia tak Khalil teh atuh kula mah jajan ngaji emang gawe naon teh di dieu namun embe pun kudu ngomong teh ye emang jajan ngaji encan dina kula mah kumaha di tangan embe bae nurut jasa kula mah ngangon embe bae datang patuh di luhung embe mama loba jasa mama na ge teh nyahoeun bogaeun embe teh nyahoeun nyana boga embe loba aya di Jaya mah boga 5 ge dihitungan bae Pak embe teh mulu di dari bulan haji masyaallah tah tidinya atuh kan balik cek Mama Khalil teh calangap di Ciduhan tah balik ke itu pagahan balik di jalan serik bae di jalan barang datang ka dieu bener ka Cilimus geus aya pondok geus aya majelis disiapkeun kawin dikawinkeun langsung boga santri can bisa ngaji teh can ngaji ngan inget bae moal semata-mata guru nyiduhan ciduh adalah merupakan hikmah jeung ilmu pasti nyana peureum tengah peuting kapanggih jeung Mama Khalil cek Mama Khalil pagahkeun ku maneh naon nu bisa maneh jatuh bisa geura buka bae kitab naon bae mama ngabantuan di dinya isukna langsung nongkrong bae ngaji Fathul Muin bisa sorangan ya bisa sorangan dan mantap ke coba isukan urang minta cilu bae abok lah ngan guruna urang hatap ngada aja engkol iyalah urang sejarah anu luar biasa teu bisa dileungitkeun unggal guru urang ngadongengkeun seperti eta kaistimewaan Mama Sobari sehingga dijulukilah Mama Ciwedus padahal lembur nama Cilimus Kuningan hampir ke Cirebon tenarna di mana-mana jadilah Ciwedus lantaran baheulana masantreuna ngangon embe bae tapi santri kuari mah lain ngangon embe ngangon si Mbak bani kuari mah anu istimewa na Mama Sobari kumaha Mama Sobari istimewa ada ketika keur mingguan teh gaji mingguan jeung masyarakat langsung tanggah kaluhur innalillahi wa inna ilaihi rajiun cek Mama Cilimus aya naon Mama roh Mama Ilyas Banjar naik ka langit maot ayeuna bisa neuleuh roh berarti hitut ke kadeul roh ke kadeul lain bantrak pangkat Mama Sobari teh luar biasa roh Mama Ilyas naik ka luhur langit kadeuleu Masya Allah numantak ketika Mama Bakri masantren ka ditu geus dibejakeun ka santri kula bakal boga santri wali cek Mama Sobari ulah diganggu sing hade kudu dihormat kuari keur dijalankan nih iyalah Mama Bakri Sempur waktu rek masantren ka dieu geus disebutkeun ku Mama Cilimus kula bakal boga santri wali sedengkeun layak riful wali illal wali berarti Mama Cilimus teh wali nyahueun muridna di jalan teh datang diwalieun bahkan geus jadi wali itulah Mama Bakri nu Mama Bakri teh boga muridna kabelah dieu mah Abuya Cidahu Abah kula termasuk Kijing Yati si santri dan lain-lain sebagainya nyana Abah kula masa kedeung di dituna hanya beberapa bulan etalah nu sok kadongengkeun mingguanana di jam 9 eureun-eureun subuh mun teu ditoel terus bae ngaji bae
urang ge kitu mun teu ditoel kerekna terus bae. Jadi aya persamaan tah urang jeung Mama Bakri teh itu mah ngaji urang kerek. Ya Allah, lamun urang inget ke sejarah tiluhurna luar biasa. Datanglah ka dieu Fathul Muin serta I'anatul Talibina dikembangkeun di Surabaya, di Semarang. Surabaya di Mama Khalil, Semarang Mama Soleh, di dieu di Jawa Barat Mama Ilyas, diteruskeun ku Mama Khalil. Diteruskeun ku Mama Khalil teh waktu ditinggalkeun pupus ku ayah ku mama disebut ayah sotek loba urang Jakarta nu masantren diayahkeun dongengna kos kitu. Eta teh umurna kakarak 16 tahun nu sejen arembungeun neruskeun lantaran balagna Fathul Wahab ikna Bugiyatul Mustarsyidin geus buku Fathul Muin mah jeung nu sejen di kamasankeun saha nu neruskeun kabeh embungeun ayah kakarak umur 16 tahun cak ayah kula beatuna neruskeun diteruskeun teu bingung lantaran can pernah ngaji ka mamana kakarak ke di Bogor zarah ka Bogor teh kemudian ka Banten zarah bari masantren bari ngaji ngan ziarah baliklah ka ditu maotlah ramakna begitu erek ngaji dibuka jandela nata jandela mimbar teh begitu dibuka muncul di dinya mama cak mama teh teruskeun mama mendampingi anjeun hatungeunna biasa begitu maca kitab sorak jeung surah persis jasa bapakna mantak di Banjar mah makam mimbar ya jandela selalu dibuka bae teu meunang ditutup mun ku santri ditutup isukna dibuka deui mun ku santri ditutup isukna dibuka deui ku mama dibuka bae sejarahna eta teh mama Khalil ningali di jandela katingali mama kita neruskeun ku ari aya santri coba nurutan mama begitu ditingali lupa tembong teh jin mama itulah sejarah Fathul Muin datang ke urang datang ke ditu ka mana ka Padarincang tah di Banjar di Padarincang datang ka Abah Ucu ka Buya Kiki di Abah Ucu atuh kula milu di dieu ngaji tailah sejarah Fathul Muin beserta anakna seperti eta Masya Allah nu nyekelna wali-wali Allah eta mah budak sakola anu ngaieuhkeun ka pasantren teh nyaho sejarah tampilingan heula ka budak kula mah sok ditantangan sok jasa saha bae dokter sekalipun kula mah lain lalagaan lamun aya nu ngahinakeun santri tanya bae sejarahna teh nyaho teh sejarah Fathul Muin goblok sia ha di mah aing ngagoblok ge wong lain ngusir aing siap tuh disombongan teh nyahoeun sejarah ka Fathul Muin korenganan lain kitu nu mantak nyana ngaieuhkeun Fathul Muin hese dibacana teh urang Jogja mah lain hese huese eta hese tapi lamun urang geus dipadu jeung ilmu mantekna di qodiah malah nikmat luar biasa ningali dongeng ti Sayyid Maliki ngan bahasa Arab ningali deui Syekh Yasin Al-Fadani luar biasa sejarah Fathul Muin teh anjeunna ngagaduhan sanad anu dugi ka ditu ka Kangjeng Nabina ya Allah ya Rabbi lah hiji-hijina ulama anu luar biasa dihormati secara internasional Syekh Yasin Al-Fadani maot di Mekah ta eta teh murid-muridna pohara luar biasa di Indonesia ge ternyata loba begitu dibaca manakibna anjeunna boga sejarah anu luar biasa ieu nyarahkeun Zainuddin Al-Maribari hiji jelema ngaranna Zainuddin susah jasa terus nyana ngaji di guruna sanggeus ngaji alhamdulillah 12 pan dikuasai kuno ngaran Zainuddin berangkatlah ke Mekah nyana sanggeusna berangkat ke Mekah di Mekah kapanggih jeung hiji jelema ditampili Zainuddin teh ditampili betok seker ku aki-aki teu ngalawan alhamdulillah ya Rabbil alamin mun Haji Jaya di Mekah ditampili enggak tahu gua orang Cisokan ha asalnya kuda-kuda dipasang bae geus wari geus menang salah saeutik aya naon bae katoel haju bae geus orang yang rimped
Aing resep aing jelema bencana kurang asak teh gitu. Mohon kupat kapit teh gitu. Aing nu asak mah tentrem cara kitoib asak teh. Sebab kadang-kadang leungeunna beda. Dijotos jeung moal ngalawan sebab asak, nyaho-nyaho ngaguling bae. Bukan teh tawadu. Masya Allah. Nah beda kadang kajen ku kumaha ge ilmu asak, boh ilmu agama, ilmu kiroat, ilmu penca, ilmu hikmat lain deui nu geus asak mah. Tah, Haji Jaya lamun ngeset kebo asak. Kugula mah ngaji alam bae ai hawal ka ditu meunceut 12 sakiceuk dah ngajung ngeusak. Ji, ieu si bake tanaga teh lain tenang jeung kieu teh. Orangnya nan kudu dicaritakeun lah ngobrol. Istimewa. Nailah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Zainuddin ditampiling datang ke Mekah, ceger. Alhamdulillahirabbil alamin. Berangkat aki-aki terus bae anjeunna ka Baitullah menuju Mekah, menuju Masjidil Haram. Pas di lawang aya deui aki-aki nu beda. Eta mah nyabokna leuwih tarik tibatan nu tadi. Tuh kira-kira teh nyabok. Ceger. Alhamdulillah ya Rabbi. Cek Zainuddin aing keur mah susah jauh teu bakal ditampiling. Tapi pasti aya hikmah, ceuk manehana aya hikmah. Berangkat asup ke masjid langsung tawaf, pas tawaf salat beres jol aya Kangjeng Nabi Khidir alaihi orang nu nampiling teh Kangjeng Nabi Khidir. Sekali tamat, 2 kali tamat, katilu kali beat. Masya Allah mantap sih ade. Isuk bejai nu nampiling. Isuk bejai nampiling sih ade. Si ade eta. Anggap bae Khodir tadi. Tanya Khodirnya, Khodir mana? Tukang lauk. Sejarah ilmu gaibna, sejarah ilmu batinna, sejarah ilmu ikhlasna. Anu ieu ambalayah murid Imam Zainuddin Marebari ka unggal penjuru dunia, Pakistan sa Pakistan, Turki sa Turki, Yaman sa Yaman, datang ka kiwarigus puguh di Indonesia. Lamun lain ahli Allah moal bisa. Dek jadi ahli Allah teh eta kudu ditampilingan heula. Eueuh bae hiji ahli Allah di momoy di luhur kasur, di suping bed make AC. Eueuh dongeng tetep kudu ditampiling bae. Mantap mun hayang jadi ahli Allah geus isukan minta ka Haji Jaya tampiling aing. Itu teh bisa sambarangan kitu. Didinya lah sageusna dibeat beres bogalah ilmu batin. Jadi guru dah langsung Kangjeng Nabi Khidir alaihi Masya Allah. Keluarnya na sanggeusna keluar aya hiji jelema ragrag tasbihna berangkat. Imam Zainuddin ketingali imam tasbih cokot tasbih saha bawa kapodokanana isuk ka masjid aya berita muncul bahasa urang mah saha nu manggihan tasbih saha bae di mana bae segeralah lapor ka dieu ka hareup lantaran nu bogana geus nungguan cek Zainuddin ieu orang tasbih giliran bae ka hareup. Cek Imam Zainuddin pasti aing diberi imbalan. Iya lumayan dah, emang santri mah gitu bae ieu. Oh mah Haji Jaya mah gitu bae pokona mah geus. Nya teu mawa bekal cek cenah ieu. Ya lumayan pasti lah, cenah ala kadar jang dahar mah aya ieu. Geus kitu bae ngabayangkeun cenah. Begitu datang dari itu, ieu tasbihna. Ditanya heula. Jah geus hebat pan ngajina Imam Zainuddin tasbihna kos kumaha, warna naon, gedena segede kumaha. Aya bungkusan teh eueuh sesuai jeung dapat umuin bae kunyana dipetakeun pas jawabanana. Oh iya atuh ceukna teh eta nyokotna teh si aki-aki kencang ayo yuk pas mundur ka itu boro-boro diberi imbalan boro-boro diberi imbalan tuh bener tak aki-aki bener. Tapi langsung Imam Zainuddin istighfar ka Gusti Allah. Meureunangan can wayah ai kudu dibere imbalan terus we nyana toab ngan ngeletak bae papanggihan
teu dibere imbalan kadanan ceknya kudu ku gede mah sebab tasbih lain sambarangan tasbih tapi ieu mau dicarekan deui geus bae langsung beres balik nyana ka imah saat geus balik ka imah terus cici ternyata aya gempa anu luar biasa terdamparlah manehanana saat geus terdampar jauh ti palemburan jauh ti keluarga terus manehanana ka hiji pulau ka hiji daerah ternyata di daerah eta teu ngarti ka agama langsung aya hiji mushola nyana salat terus ditah magahan Quran bisa magahan rukunan bisa magahan ngaji ternyata istimewa magahan ngaji teh luar biasa cak kokolot didinya jang ujang lamun kawin di dia aya yatim naik ya tuh kira-kira bajeuna mah masalah itu diamprokeun lah tah jeung hiji yatim teh luar biasa geulisna lantaran teu pernah kaluar hiji awewe teu pernah keluar ditinggalkeun ku bapakna sanggeusna ditingali langsung dikawin begitu asup ka kamar eta tasbih teh ngagantung aya cik Imam Zainuddin jadi mah tasbih nu baheula aya teh nu ku aing dibikeun teu mere imbalan ya ieu teh kapan kita tasbih memehnya ngalaksanakeun tarus ronan gitu ngaranna pengantin anyar nyana nanyakeun teh aya teh tasbih tasbih abah kula dititipkeun ka kula cenah engke mun boga salaki bikeun ka salaki sebab salaki ieu tuh pernah manggihan tasbih abah eta teh cenah pisalakieun maneh pusing hade sebab eta teh ahli Allah ceurik nyana perjalanan ilmu kawalian mah kitu geus ditrak geus kanyahoan masya Allah muringkak bulunya na muringkak bulu oh kitu horenganan sugan aya naon deui aya cenah wasiatna mun anjeun engke kawin jeung hiji lalaki eta tah ieu wasiatna titah dibikeun barang dibikeun teh suratna masya Allah kajadian-kajadian di Mekah teh nyahueun ka beat-beatna nyahueun nah ieulah titah diteruskeun masalah Fathul Muin teh tadi titipan ti mertua titipan ti guruna sing hade mawa Fathul Muinna lantaran ieu mah lain kitab masyarakat biasa tapi kitab yang di hiji negara disebut kitab Ifta itulah sejarah ala kadar nu disejarahkeun ku Syekh Yasin Al-Fadani almarhum di antara Fathul Muin keistimewaan anak semacam eta jadi nu boga Fathul Muin teh lain jelema leutik-leutik masya Allah alhamdulillahirabbil alamin urang bersyukur ka Gusti Allah tahun 2010 urang masih menikmati utawi iku alhamdulillah masih kene cicing di pondok pesantren nu mantap pesantren emang urang mah turunan ortodok urang mah ka kota teh teu bisa urang mah diajak ka kota teh ka tengah emang teu bisa ngalengkah teh asa agag-agagan ngeunaheun urang mah lamun hirup di lembur teh urang mah ngeunaheun diajak we ka kota culek-culek bae culek-culek santri mah diajak ka sabar subuh teh sendal ditinggalkeun pajar masjid Pak eta ku ortodok-ortodokna masya Allah inget ke zaman Gus Dur teh ke zaman Gus Dur nyarita ka pagi jeung kiai ortodok nyaritakeun Gus saya kan punya pesantren di Jawa Tengah terus mau apa saya mau lapor kepada presiden sekaligus putra guru saya ya ada apa mohon tolong dibantu pesantren saya tolong dibangun mumpung Gus jadi presiden udah buat aja proposalnya ke sana nanti bawa ke sini saya tanda tangan cak eta kiai proposal itu apa sih lah udah kamu mah ngeriung aja cak gubernur ya kita jawab proposal aja cak gubernur ngeriung aja udah ke sono enggak usah tahu proposal tah yang begini mah saya bahasa potongan kos kieu teh proposal ini nu iya tapi anu jero mah nyaraon kabeh malah Haji Nurjaya mah geus siap deui nyen proposal jeung Ki Jamal. Masya Allah. Kitulah ya, lukaliku santri ortodok. Urang mengakui ortodok tapi dibalik ke ortodokan justru nyekelan keteguhan negara.
nyekelan keteguhan agama dulu ku urang kuari di negara, dulu ku urang kuari di kota, mun jelema mun eueuh nu masantren deuk saha nu nyekelan agama kuari geus acak-acakan geus saradutan. Mantap alhamdulillah mun aya hiji pasantren aya santrian nikmat ngadengena. Mun aya keneh bangsa tiluan opatan ge sejuk asa komo tah mah 50 100 300 400 ngeunah keur aya 10-anana ge ngeunah. Mantap kula kawari ka Garut ka pangijing Ceng Iip teh sadang ahli alfiah lalagaan we jeung anu keur madulur di pemajikan. Di ditu terus aya santri bulan Syawal alhamdulillah ajengan terus aya sabaraha aya 200 baros karumpul. Cenah di dieu mah kakara dua. Aneh cenah ieu batur ngederes teh keur can dibangun mah pondok jeung can aya cai raos cenah teh santri seueur teu muat barang cai raoseun terus pondok cenah digedongkeun ieu santri cenah paling jago 20 aya naonnya cenah ajengan ka kula teh ya tuh kula mah ulah ajengan di budak ieu teh cenah ajengan pak ajengan dulu cenah dasar tukang huripan ahli alfiah. Tapi mama mah cek cenah ieu mama mun aya nu nanya aya 2G seueur bae cenah ajengan sabaraha santri seueur padahal 2 cenah seueur bae. Eta teh henteu ngabohong cek cenah sebab aya dina alfiah ge wa ma'umma bi apulin intabi'a 2G jazok dijamakeun cenah ku Ibnu Malik aya bae dasar ahli alfiah teh bae oh kurang-kurang nyoret mah tuh betrak we ngobrol ge make alfiah bae masyaallah di antarana aya cek cenah teh lirrafi wan nasbi wa jarrina shalah ka'dik bina fa innana nilnal minah hasil bulan Syawal kamari kula mandi surah nak teh domir bisa domir mutakalim muazzam nasa kula eta teh bisa roki luhur bisa nasbi sedeng bisa jar handap Ceng Iip teh tapi rumusna ka'rif bina fa innana nilnal minah nah bisa dijaerkeun bina bisa dinasabkeun fa innana bisa diropakeun nilnal minah. Oh, horenganan hayang menang minah teh kudu JR heula. Eta bisa ada teh kiai. Hayang menang minah teh kuduna JR heula, kudu tawadu heula. Pi mabda'il qiraah urang kudu tawadu ka'rif bina. Sesuai jeung dina ilmu thariqah kos kitu mun urang geus bisa JR, yakna bisa tawadu anu luar biasa di hareupeun Allah bisa tawadu bisa mulia zahiran wa batinan mun geus tawadu bakal ajeg nasab fa innana lamun geus ajeg istiqomah urang bakal meunang minah rafa fa innana nilnal minah iyalah cekelan cek anjeunna lirrafi wan nasbi wa jarrina shalah ka'rif bina fa innana nilnal minah. Mantap. Jadi santri diawali ku tawadu heula. Tawadu teh ngaji ulah eureun-eureun terus bae kajian geus loba coretan ge ngaji bae di Banjar aya hiji jelema babaturan kula turunan ajengan sumur teh Garut ahli sorof. Ajengan sumur teh luar biasa ahli sorof boga anak ngaranna Mang Maulani otakna luar biasa pinterna. Pas ngaji di Banjar bareng jeung kula patul muin teh geus henteu dicoret nya mah babarieun jasa lantaran ku pinter-pinterna sorok jeung alatna dipadukeun teh ngeunaheun bangunna maca kitab teh urang aset geus coretan gitu deh bisa bae malah mah eleh ku coretan geus nya huruf kitab na leungit utawi sok beda peureut masyaallah gitu. Tapi tak almarhum ajengan mumu dipanggil makanya dihareupeun santri nya nama kieu bae pan deukeut jeung kula ngajina nya kieu bae teu daek nyoret dipanggil ka dieu mola nih ka dieu heula kitab sia itu coret sia coret engke kenang-kenangan nang di mama coret balik deui ka ditu isin aja luar biasa isin kita nyoret hadena aing nyoret teh kula teh ya hadena aing mun aing mau ditanya coretanana ha geus aya 5 utawina ge coretan gitu mah tawadu ngaranna masyaallah. Nu mantap ku tawaduna di dieu kula neuleuh babaturan kula atuh di surah guru ge ditulis. Siap eta ku tawaduna atau memang kudu bisa.
Ini gitu lah pokoknya mah. Ki Jamal ge, patulungin geus kadelan merekna ge. Peturahan luar biasa. Malah makamari leungit bingung nya kumaha aing urang eta cenah ieu. Kurang leungit kita biji. Masya Allah. Nah tawadu heula nya Masya Allah li rafi wan nasbi wa jarri nasalah ka'rif bina tawadu heula jer engke lamun geus tawadu urang bakal fa innana nasab ajeg di masyarakat geus kadeuleu ulah hayang kadeuleu tapi kaambeul ulah hayang diambeun si bau kelek tapi tetep kaambeul bae tetep kajen kukumaha ge lamun geus manusia ngambelan bakalna nilnal minah luhur mun geus luhur dikahandapkeun ge hese mun geus handap dikaluhurkeun ge hese ieu mah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, terutama para santri kula mangan sakadarieu urang semangatkeun ngaji na ulah salah ieulah ngaji saperti kieu kajeun teuing di luar urang loba kiai salaf anu ganti kana modern sabodo nyana-nyana urang-urang namun nyana geus berontak kana modern teu nyahoeun sejarah nu sabener-benerna kudu ngaji deui tong budak teu nyahoeun sejarah nu sabener-benerna anu bener-bener mah nu kos urang kos kieu cek nyana teh nyana bae teu beureuh teu jadi yayasan tangkorak hiya meureun embung aing mah sebab lamun urang ningali ucapan para aulia Allah, para guru-guru urang, setiap jelema cicing di hijab tempat pasti ngalep manfaat. Nu mantak nyana tani ge ngeunaheun ka mangpaatanna, nu mantak nyana ngawarung ge ngeunaheun ka mangpaatanna karasa, nu mantak nyana jadi guru ge aya ka mangpaatanna karasa. Kamangpaatan eta deuleu ku urang ukhrawika apa dunyawi, ukhrawika apa dunyawi. Tata lamun urang pindah di dunia ka dunia mun urang ngaji hikam isin luar betul kudu dicaritakeun bahasana antaran di dieu kiai loba pisan jang naon atuh lamun tina kaon ka kaon mah eueuh hartina nu hebat mah pindah urang ti kaon ka goer kaon ieu urang pindah mun hayang nyaho uzlah teh uzlah nu sok dibahas ku Imam Ghazali, ku Imam Qusairi dan sederetan ahli-ahli thariqah, ahli tasawuf, ieu santri teh keur uzlah. Kadeuleuna ku urang luar mah eta santri jelema teh lainnya. Isuk-isuk mun kararieu, encan mandi geus ngawuduk. Eta kos lain jelema teh juri teh mah kos itu mah atuh. Geus aneh we pokona mah geus mun dicarita eta keur uzlah santri mah kuari. Atuh anggal hiji kulimaan. Anggal hiji kulimaan. Berning sok diseuseum atuh tilu mah. Ngeteu mikiran ieu seueuh mikiran naon pokona eta keur uzlah ngaranna teh kos kitu tah. Naik mobil mun can madep can heueuh. Mun tak mun gagaro ge salah suku cenah eta. Kira pan aing gagaro tapi teu beunang-beunang horeng kanu batur. Eta santri eta. Lah ieu keur uzlah mimitian ieu uzlah tinggal neruskeun doang. Tinggal teruskeun ke lamun geus mantep ngaji alatna, mantep ngaji fikihna, mantep ngaji hadis jeung tafsirna, engke ge aya anu neruskeun pikeun ngamantepkeun keyakinan urang ka Gusti Allah. Pasti jangsa, pasti tamakos kitu mah sebab Imam Zainuddin Malebari ge teu puguh teu karut guruna teh. Emang ditangan, emang nyana hayang neangan henteu ujug-ujug plek. Imam Muslim benda kerep, emang neangan henteu ujug-ujug datang we. Syekh Syarif Hidayatullah nanggeus maot tapi datang ka Imam Muslim ka Syekh Muslim benda kerep. Imam Muslimna di alam kiwari, alam dunia itu mah geus di alam barzah ngaguruan. Nu mantak ke lamun geus meujeuna guru aya bae. Kadang-kadang guruna ngarupakeun tukang jala, kadang-kadang ngarupakeun tukang sol. Mantak isuk geus mangge tukang sol nya deh. Ingat deh usapan tukang sol naon ieu. Kitulah teu kaharti teu kudu diteangan. Asal urang kabehan para santri, para ustad, para kiai lempeng ngagunakeun ilmu na aya dina hat sakumaha tadi ti Kangjeng Nabi tang datang ka kiwali masyaallah ulah dileungiteun jeung moal leungit paling surut doang geus tetep kekuatan akal aya istimewa santri lamun nyaho ka eusina istimewa teh lain lalagaan. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, meureunanan dicukupkeun sakieu disim kuringnya ilhal surur kepada rekan-rekan anu saangkatan disim kuring
ulah poho doakeun simkuring tur simkuring ngadoakeun khusus ka keluarga almarhum di dieu ngadoakeun anu luar biasa geus teu kudu dicaritakeun oge ka para santri sadayana ngadoakeun ka para kiai ge urang silih doakeun ulah aya sekat antara urang para kiai para ustad para santri hayu urang silih toel lantaran urang hirup ieu kuari ditungtung kuari teh keur meujeuhna disorot dideuleu kuari teh leumpang ka mana nek dipengkol-pengkolkeun mah sakedeung deui Haji Jamal geus noelan bae pilgub deuk ka mana cenah kiai hah sok kikituan nya da teh geus boga acuanana teh tenang ji lah pokona mah nya pada jamaah kaum muslimin rahimakumullah ala kadar disim kuring dicekapeun sakieu hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana di antarana urang bacakeun deui Fatihah ka almarhum Kiai Abdurrahman Didi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ila ruhi abuya tidak al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ila ruhi Haji Bustami Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina ila ruhi Kiai Haji Muhyiddin Qasami Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina ila ruhi Muhammad maribaya wa ila ruhi Muhammad kiri wa ila ruhi Muhammad wa ila ruhi khususan ila ruhi Syekhna Al-Mukarram Al-Mujiz nama Kiai Haji Yusuf ila ruhi wa ila ruhi Abi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina amin amin amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum akrim nuzulahum nasiya madkhalahum dirhum daran khairan min darihim zawjan khairan min zawjihim ababa sama ilirihim jafil ardu an jambayhim hakimul amna wal hujjata yawmal qiyamah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin nar. Allahumma arzuqna ya Allah ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban qawlan hasanan wa imanan kamilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al akhir kalamina fi dunyaka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim